Kadarang ka dieu. Asan? Teu ungah-ungah Ya mama hade lah kela Kan bae ngobrol. Kan bae. Kan bae. Oh, kan bae. Kumaha ieu masalah usaha? Hah? Masalah usaha di dieu sudah. Kalaka bararingung urang mah usaha teh. Kalaka beak modal teh para rugo arek dagang ieu geus loba. Dagang ieu geus loba. Nya bener. Itu ayang dagang anu baturna gini. Ya. Tapi bingung gitu. Tadi maek nih Assalamualaikum. usaha ka dieu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Di dia Cuk di dia ya keur ngawangkong biasa lah. Lah, Masalah usaha itu yo. ngawangkong usaha lah. Ada matur. pasti kan nguruskan karipu. Semua aneh. Ketaruhannya. Beda geus apal. Aduh. Jadi nguruskan naon usaha. Usaha aja ya Agus ngobrolkeun ya usaha keur kudu kana naon kayak gitu. Udah kieu cil lamun ayeuna nguruskeun usaha kemalina kana modal. Ai usaha mah. Ai usaha teh ngabutuhkeun modal. Heeh. Itu. Heeh. Da lamun ayeuna modalna tanggung mah modal leuletikan mah usaha mah lain ngagedean leuletikan mah usaha leuletikan mah kalah beak cil mah aya. Oh, tah. Nya bener, Pak. Bener eta teh. Lain heureuy lain rugi berarti usaha si hasilna teh henteu mahi pake biaya kahirupan. Heeh. Gitu. Gitu. Tah urang ge kaipan ngobrol ge kitu kalah bingung maneh kana kudu kana naon ieu teh usaha teh ye gitu. Kecuali lamun ayeuna nyanangan dagangna kitu nu mahiwal ti batur gitu. Nah, Sabab naon ayeuna mah sainganana kan ayeuna mah butuh naon aya dina online. Heeh, bener. Nah, Ci kira-kira kana naon tah? Ya, cik nyobaan, cil. Daripada ayeuna nganggur cicing di imah gitu nya. Tuh kawasi acung, si karsum. Karsum. Si karsum pan sok dagang na mobil tadi na bus, dagang asong. Heeh. Dagang ubuhan kan si. Heeh, karsum. Loh, ya ini rokok. Dagang sawo eta mah. Hah? Dagang sawo nya cuma Dagang ubuhan. ubahan. Cik nyobaan katuh. Cik, Anu can aya anu dagang dina Eueuh. mobil. Nah. Eueuh. Cik kira-kira naon? Bahan loba di kampung makan aya tuh pangragajian loba, nyeunaan kusen imah. Nah, sugan. Benar Gitu. benar ya, benar. Cik dagang kana mobil dagang asongkeun Dagang sakalian. kusen. Kusen, heeh. Sakalian jeung bilikna Tah. gitu. Karena jerobes, Gus. Heeh. Kan teh jeung dagang deui. Hari nu dagang mah bebas di nu dagangan urang mah pasti aja nu meuli. Ari pangna pas jeung nu dagang, jeung nu meuli. Apaan aya budakna teh leweh. Heeh. Budakna teh leweh. Tadi bawa ku bapana teh karena dagangan urang. Heeh. Tanya nyokot mobilan. Mobilan hiji, Dihargakeun sanaon kumaneh? mobilan 30. Heeh, Nah, wajar. kuy budak teh nyokot di pepestolan. Heeh. Nah, pepestolan 20. Urang geus boga batina. Heeh. Nah, urang teh tina mau mobil aja eta teh. Jadi 52 tanya urang. Tah, urang teh kalakah lain jadi untung kalakah pasea urang teh. Nah, apang pasea? Apaan dibayarna kudu duitan. Hah? Kudu duitan dibayarna. Pangna kudu duitan? Apaan meulina mau mobil aja pepestolan. Cek lu meulina kumaha? Da urang mah cenah meulina ge mau mobil aja pepestolan, namun mobil nyaan mah jeung pestol nyaan bayarna ge ku duit nyaan. Ku sameulina mobil aja pepestolan dibayar ku duitan. Urang kakak bingung wan urang. Ya. Kena meuli mobilan, Heeh. duitna kudu duitan. Kudu duitan. Mun aing mah teh malan kumaneh. Kumaha? Seg gitu Kang. Heeh. Rek di duitan kudu duitan mah. Heeh. Asal nu meulina we daek jadi jajalmaan gitu. Tah urang kemana eta pada gede jalmana. Kemana gede kemana urang. Urang ngalah bingung. Urang ngajaran dagang sosis bakar. Nah, sosis bakar. 5.000 siji. Nya, roti Payu. sosis bakar. Payu. Borah payu urang. Yo ayeuna teh keur tren. Ngetop atuh. Ih, urang teh tibanya teh meuli 2 kantong sosis teh, sosis bakar. Aya nu hajat dagang urang sosis bakar. Beak. Borah beak jeung daganganana jeung rodana. Upang beak. Akan diduruk. Dibakar. Atuh da eta mah lain dibakar kahuruan gitu mah. Nanti udah malah untung urang, karena rugi awe. Tinggal bingung urang. Stres. Efek lo batain anak.
Lain aya anak sabar hiji dia ayeuna. Are budak mah alhamdulillah kamari Anggar opat. nama hiji ayeuna nu leutik Astagfirullah. jadi 5 ayeuna Udah maneh mending cos pelendung pisan. ye da urang mah lain Boga orok kita. ye boga hiji jadi 5 urang gitu tah urang teh dah Udah, ya cil mantak naon, komo umur geus kolot, mantak naon ti ka ditu ka puskesmas. Itu pamajikan maneh ka ditu ka puskesmas. eta ge geus Pan aya nu disuntik lalaki ge. geus eta ge yus ka puskesmas geus ka bidan ka ditu ka keluarga berencana. Terus Urang teh nanya, "Bu, cenah ieu abi budak ulah Wiwin ka desa. heeh. Bu, abi ulah lobatin budak, cenah gitu. Abi arek asup kudu kumaha?" Urang da teu apal. Oh, senapa? Kumaha mun nganggo ieu we, nganggo kondom. Bisa Nah, make kondom. bagus, Kan ari kondom mah sakali pake, Cil. Heuh, ada urang teu apal, cenah Bu. Kumaha kondom? Nyamanena teh mawa kondom. Nah, nu kieu gitu. Ieu nganggona kumaha? Cek mana da teu Cek apa. urang da teu apal urang mah nya. Nya bener. Urang mah teu apal. Ieu ngauna kumaha? Ya, cara nganggona lamun bapak arek jeung si ibu berbuat. Rek ngawajiban. Nah, ieu asupkeun kana indung leungeun kieu ye, kana indung leungeun kieu ye nya. Nya, Tah, moal, Pak. Alhamdulillah moal boga budak cenah gitu. Ya. Tiap arek sareng ibu asupan kondom kana indung leungeun. Kapan teh teh boga deui orok? Berarti bocor. Soe. Ih, urang mah lain bocor. Nah, Urang mah kumaha cek petunjuk pan, cek petunjuk nanti dah dina indung leungeun. Tak dipasangkeun. urang teh Dipasangkeun. pasangkeun kurang teh berbuat jeung indung budaknya, penting teh berbuat. Urang teh kieu leungeun teh ieu, urang teh berbuat jeung indung budak kieu we ieu. Aipangna, Iya. aipangna leungeun ngacung Apaan gitu. kondom di dieu ieu, dina indung leungeun kieu. Jadi kondom di dia. di dieu ieu, kondom Dina teh dina indung jempol. leungeun kieu, dina Lain- jempol. Lain di dia. Di dieu. Apaan cek itu teh di dieu. Eta mah nyontokeun kancing, nyontokeun lain kudu kana indung leungeun. Apaan cek itu teh di dieu ieu. Mantap urang teh kieu we ieu. Jadi kahayang maneh mah dicontokeun ku buwin teh kana bobogohan maneh. Kepokona sing jelas, ada teu apa urang. Ya kancil pasangkeunna lain dina jempol, maksudna mah eta mah carana gitu. Dina naon? Dina hulu da sirah. Atuh mah sudah leutik, yus leutik. Sirah maneh nu eta mah kancil. Aduh. Aing ke pasar ke bawah gelo Aduh, aing. aduh. Ayo. Hitung balik kalau ke bawah edan aing mah.